Si mama geus jadi monster. Tingjem ceuli, tingjem mata. Tas saksina pipi katuhu, pipi kenca. Kurang ajar si Abila. Kitu saur mama tadi. Wawanian maneh kitu peta ka Mirwan. Nasaha anu salila ieu mere bekal ka sakola. Mayaran asuransi. Nganter aing ka ditu ka dieu. Ngarenceman ngahaneutan. Sakitu bapa maneh taya guam oge. Kituna teh. Bagi gemplong. Gemplong. Nyabok pak. Si mama nyabok Bila. Henteu. Bila teu nyeri hate. Pan saur apa ge urang kedah seueur ngahapunten. Leuleus jejer liat tali. Bila nu lepat. Tos tutunjuk bagi ngawak-wak nyungsukana Mirwan. Hapunten. Muhun teu kenging kitu ka saluhureun mah. Kedah hormat. Kedah ngajengan. Handphone mama disada di kantor bapak. Terang-terang enjingna Bila dicandak ke rumah sakit. Si horeng bapak geubis di luhur gedong anu nuju dibangun. Lami pisan bapak teu gugah. Aktos pasongan ge lami-lami seep. Bapak kok canten ka Tante Resti? Geuning waktos bapak ngalempeh Tante Resti teu aya ngalongoknya. Kentengne eta mah saur bapak. Tapi mama peryogi modal ngegedeukeun barang. Tina sakitu juta anu dibayar. Kalah nambihan bungana. Teu beres-beres si mama bayar. Bujeng-bujeng maju usahana. Nu aya mah malah sagala buculan, sagala ledis dicabel ku Tante Resti. Dugi ka urang maksakeun ngagadekeun bumi. Harita bapak nangis. Hampura bapak teu wala kaya. Saur bapak harita. Dihampura pak. Bila mah atoh bapak aya di bumi. Harita tos aya hiji dua langganan anu nyervis barang-barang ka bapak. Nin ge ngahapunten. Ngusapan masta ka bapak. Sing sabar. Keun da banda mah tatalaraga. Kitu saurna. Siang harita kareret ku Bila. Soca mamah katinggal mawur. Mencrong ka jauhna semu ngalamun. Semu sieun. Pandangan mamah ku Bila diusapan. Bet dikepeskeun. Soca mamah nyebrot seukeut. Paromana galak. Raraina dikasieunna. Eta mah sanes mamah Bila. Eta mah monster pak. Sapak jadi monster. Mamah jarang aya di bumi. Damelna ameng wae. Uwih wengi enjingna angkat-angkat deui. Ilang mamah anu kapungkur. Mamah janten ratu monster. Teteupna puringas. Lambina kupat kepot payuneun iPhone. Saban wengi video call. Nyelepotkeun sun kasayang ka Om Irwan. Kabila ge siga nu ngewaeun. Jebras-jebres wae. Ngajakeun mah Bila teh gumelis. Cenah mah Om Irwan teh juragan rental. Raja si monster. Mamah sok katinggal calik dina pajero hideungna. Seueur anu nagenan lapor ka Bila. Isin pak. Om Irwan ge sok ngajak amang Bila. Bil, hayu atuh Om hoyong wanoh. Ulah dusun sapertos ucing kampung. Pokna bageunya renyoh ngusapan pipi Bila. Cih, gila. Ningali kumisna ge Bila mah hayang utah. Ih, uyuhan si mama mah. Dae kamu sakitu teh. Da saurna mah mama teh gelis. Mata ngajodoh ka bapak oge. Bapak mah
maneh eueuh gunana keur aing. Geus teu mampuheun nyungguman lahir batin. Kitu saur mamah. Puguh bila mah bunga Bapa aya di bumi wae. Bila mah nyaah ka Bapa, nyaah pisan. Dugi asa carucukan. Keun si mamah mah antep sakarepna. Rek balik rek henteu ge sabodo teuing. Jol kitu dek kador mah. Keun bila nu masak, bila nu bebersih, bila nu kukumbah, bila nu ngurus imah, bila nu ngawulaan Bapa. Tante asa datang ngadon ngontrol, nunjuk pangambung Bapa nu tetuah ti dosa. Kamana pamajikan sia jeung salaki aing kitu? Geus saminggu teu balik. Yeuh, bisi hayang apal mah pamajikan sia teu ngabondon jeung salaki aing di Hotel Bungur. Wah atuh pamajikan teh ulah sina ganggu salaki batur, dasar lalaki baleuy teu geblek harga diri. Bapa mah ukur tungkul ngaharuk kawas jago pondok sii. Hotel Bungur didinya sapasang monster teh nyayangna. Bila ka hotel tadi siang, bila ngalokeun obeng hampura. Si mamah ngagoa kagawaseun. Lung pas bunga bila ngagilak. Si mamah naranjang ujung-ujung jedak. Molotot teu ngicep-ngicep. Si mamah ngagolosor sika boneka anu pegat talina. Getih dina tembok. Obeng dina panangan bila. Si mamah dijedokeun ku Om Irwan ka tembok. Aya berita dina TV. Pengusaha membunuh pasangan selingkuh di Hotel Bungur. Kitu judulna Pak. Paeh monster teh. Aya nama kantun orang duaan bebas bade nanaon ge. Bapa bila nyaah ka Bapa, nyaah pisan. Bapa tangtos uningan. Dugi asa carucukan.